Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Kang Riyad. Di video anu ayeuna bade ngalajengkeun pembelajaran tentang kumaha teknik nakol goong. Di video sateuacanana simkuring nerangkeun tentang cara nakol goong dina pola keringan. Gitunya hartosna pola keringan teh berarti ngetang ti hiji dugi ka 8 teu ngejeda alias gancang. Terus kieu ieu posisi nakol goong keringan 7 8 hiji 2 3 4 5 genep 7 8 asa kitu. Nu salajengna simkuring ieu ngagunakeun aplikasi virtual gamelan gitunya. Mung ieu rada bentes ya suanten goongna sae kita aplikasina aplikasi Degung gitu, tiasa ngadownload aja di Play Store. Salajengna ayeuna urang nerangkeun kumaha nakol goong dina posisi sawilet. Biasana posisi sawilet teh sok diangge dina lagu nya lagu kawih-kawih alit napi pengiring instrumen kangge musik suasana kangge lagu-lagu nu sanesna gitu, ngagunakeun posisi goongna sawilet. Janten tina keringan ka naik ka sawilet, tina gancang teras kana anca. Da lagu mah panginten henteu aya nu gancang pisan gitunya anca. Janten posisi goongna ngagunakeun sawilet. Kumaha nakol goong sawilet sapertos kieu 7 8 0 hiji 0 2 0 3 0 4 05 0 genep 07 08. Kosong 2 0 3 0 4 0 5 0 genep 07 08. Kita sapertos kitu eta posisi nakol goong sawilet. Enten posisi goong sawilet tetep etangan mah 8 gitunya, di mana urang nakol goong berarti di etangan ke 8. Di mana urang nakol kempul ta ieu nu alit, di mana urang nakol kempul berarti eta hetanganana ti hiji 3 5 genep 7. Berarti pas ngetang ka 2 teu ditakol, ngetang ka 4 teu ditakol gitu maksudna. Tadi ngetang hiji dugi ka 8 eta dijeda diperlambat supaya daraoseun. Janten cara ngetangna supaya teu lieur ditambihan posisi simbol angka 0. Tah simbol angka 0 teh eta teh berarti teu ditakol gitu. Urang-ulangi deui. 7 8 0 hiji 0 2 0 3 0 4 0 5 0 genep 07 08. Teu sakitu rupina di video pembelajaran nu kadua goong sawilet di alap cekap. Mudah-mudahan bermanfaat kangge khususna balad Kang Riyad, umumna kangge sadaya nu mriyogikeun pembelajaran ieu bade di sakola, bade di sanggar,
bade di mana wae nu merenggikeun mangga biasa di share wae tanapi ditonton videona teu yang di skip kitu supos ka hartos sakitu duka pihatur sacan ditutup tong hilap di subscribe like and comment video ieu pami bermanfaat nya kantun di share wae. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.